Bismillahirrohmanirrohim. Malam minggu guys, baru udah kita malam minggu tapi hujan ngarincik ya. Tapi tidak mematahkan semangat Teh Fani ajang jualan. Jangan kalian anu caranya Teh Fani jualan naon. Teh Fani bakal spill ya. Cus. Tah, iya Teh Fani teh jualan cilok naon cenah Teh Fani? Cilok Nabil truk ya barudak. Urang ditinggal heula dinten ayeuna Teh Fani naon teh? Nuredina cilok non wae aing masuk kayak balelolan anggernya ah. Oh poho acan di bawangan euy. Bae angke we heuh. Aya tahu, cilok ayam, cilok gajihnya, aya oge cilok gede gitunya tapi da kusabab jembrungna leutik eusina pinuh jadi ku Teh Fani acan nu diabuskeun gitu ya meakeun heula nu ieu. Jadi buat kalian yang mau jajan ya, Teh Fani ya lokasina di mana? Lokasina aya di Tasko ya. Depan Tasko Paseh di Tasik. Bisi aya nu can apal di mana lokasina? Di Tasikmalaya. Depan Tasko Paseh sabaraha hargana? Hargana murah meriah mau kamahalan moal. Naon deui nya? Pokoknya mau kemahalannya KB all in one gitunya hargana cuma 500-an aja. Jadi buat kalian yang mau jajan cilok Nabil Truk Teh Fani di Antosnya baru dah hatur nuhun.